Ieu teh nu maneh eta teh nu 5 hektar teh nu saha atuh nu kuring. Atuh eta we anu sisi jalan tungtung belah ditu 100 dumak mah. Heuh pek wae ke urang bebeja heula kana bogana. Goblok ge. Itu kamu bodoh ka si dalongna. Ya, ari aing ketipu wae ku sadarea. Heeh. Geus aya 1,5 juta duit teh diolo. Katipu we jeung Bima muka. Pada boga giliran sangrupa oge. Bener maneh teh galara Bima muka. Ega. Dipasangkan diksok kula beraja. Diksaraning pojap. Kula pongan. Brajelap nom pupuh tumpang samantrah dina kurang pangari bawamu. Orang tene mobrol binatang. Aji melati tegak dia. Ya wiya iku iji mundur. Pasukan siap. Siap. Maju Wandara. Dor siap.
pasukan monyet sarumangetnya. Aduh, dulu itu pasukan bangsa aing mendingan sakoteap. Abina ceuing. Padahal aing ge di imah mah tadi ge haroream ini beda kana hate. Ieu perang teu bakal eleh. Ngan inget kana kawajibane aing ge. Wey, la ilaha illallah. Dititah nyieun baju wayang, eta acin ka mana wae. Ayeuna mah euy kana marmer ah. Aduh, ampun. Heuh, dina kieu mah keur main orang teh jadi musuh heuh. Hari kitu, da ayeuna mah euy. Maneh ayeuna geus jadi musuh uing. Ayeuna mangsana urang oko begalan pati nang cukeun nasib. Sok teu naon. Bener maneh teh galara? Tega. Heuh syukur. Ngan omat teh lamun uing eleh pangeungeuskeun masjid. Naon? Uing teh keur ngerek ngabangun masjid. Karunya ka masyarakat dirinya geus sok salatna teh dina golodog we karunya. Iya. Hari naonana masjid teh kenteng nu can aya teh. Saeutik deui teu loba. Kenteng. Kaso-kaso we jeung reng. Paku. Pamikul eueuh. Ai semen mah aya ngan bulieun. Bata aya di Cikawung. Geus aya geus kabeuli nyeta acan. Ai kaca mah meureun aya kaca, tak kaca we. Aya eta oge di warung mah. Di material. Genti batu ku kaca-kaca. Ah tong heureuy. Tong heureuy itu soal ibadah. Aduh. Karek aya tanahna urang. Kitu itu. Ai eta mah keusik mah laeun. Di walungan. Oh can aya pisan ieu teh. Ye nu matak can anggeus oge. Ai tanahna sabaraha tumak, tanahna teh can aya nu mere deui. Kitu. Aya eta oge gigireun teh nganu batur can dibikeun. Ya, naon? Sapanjang kuring aya di Alengka tah ieu nu 5 hektar ieu teh. Tah. Aduh. Ieu teh nu maneh eta teh nu 5 hektar teh nu saha atuh da nu kuring. Atuh eta we anu sisi jalan tungtung belah ditu 100 tumak mah. Heuh pek wae ke urang bebeja heula kana bogana. Goblok ge. Itu bodoh si dalongna. Ya, aing ketipu wae ku sadarea. Geus aya 1,5 juta duit teh diolo. Usaha. Nya cenah pajarkeun teh urang meuli bata. Yosong dibikeun. Dibelikeun eta oge bata. Bata naon? Batagor. Atuh beak we dihakan. Gitu. Karunya nya. Ngabodor teh Kang.